Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Hamdani, mahasiswa pendidikan profesi guru bidang studi Bahasa Sunda, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor induk mahasiswa 2016284. Pada hari ini, hari Senin, 19 Juli 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran materi pokok sisindiran kelas 11. Tempat pelaksanaan di rumah masing-masing melalui platform Google Meet dalam jaringan. Dikarenakan sekolah masih ditutup imbas pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Kumaha Dara Ramang? Alhamdulillah. Oke. Cobi anu kamera teu acan dibuka, buka heula nya kamerana. Jaringanna sae, sararaya jaringanna. Saya Pak. Oke, mangga tingali ta. Kolom chat Google Meet didinya aya Google Form presensi pembelajaran bahasa Sunda mangga ku hidep sian heula hidep alhamdulillah katingali nama sararehatnya. Nah, tapi umat tetap jaga protokol kesehatan, salami pandemi komo ayeuna nuju PPKM darurat wayahna teu kenging kalaluar. Kasakola ge pan ditutup, dilarang ya. Sangkan naon? Sangkan henteu tertular ku corona. Janten wayahna tong kalaluar. Pami kapaksa teuing keluar tong hilap masker. Maskerna ngangge minimal 2 nya. Pami aya ngangge sarung tangan ya, janten hindari berkerumun, jaga jarak begitu nya. Anaos urang ayeuna henteu tepang langsung di kelas, sanaos tepang secara virtual, tapi mudah-mudahan hidup sadayana tiasa mengikuti pembelajaran sareng bapaknya. Jelas ya soantan bapak jelas? Jelas? Jelas. Oke. Mudah-mudahan pami anu teu aya kendala sareng sinyal mah mangga di open kamerana supados katingali nya. Supados disiplin gitu, katingali raraina, katingali ngangge seragam ieu teh bilih nuju gogoleran keneh kitu nya. Nah, ayeuna urang lebet kana panglawungan ka 4 dina semester hiji ieu nya. Lebet kana materi ka-2. Nah, tapi sateu acana ku Bapa bade di-review heula ya materi nu sateu acana ngeunaan biantara. Nah, cing regepkeun Bapak bade macakeun nya nyarioskeun ku sempalan biantara. Nah, ku hidep regepkeun ke dangukeun. Ku Bapak aya nu bade ditaroskeun nya. Nah, rupina mung sakitu wae nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, bilih aya basa nu teu nincak tata krama, mugia jembar manah pangampura. Bajigur leuteunana, lumpia tuangeunana, hatur nuhun sadayana, mugi aya mangpaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cobi open mic-nya, open mic. Cobi tina sempalan biantara anu neme ku Bapak dibacakeun. Aya mamanis basa naon? Emut keneh teu mamanis basa aya naon wae. Sok, anu neme ku Bapak dibacakeun aya mamanis basa naon? Sok, nyarios we langsung. Aya naon? Sisindiran, Pak. Sisindiran, saha eta teh Ripta? Oke. Iya. Emut keneh mantapnya. Berarti ngaregepkeun ya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Janten mamanis basa dina biantara teh salah sahijina aya sisindiran. Cikan saha ya?
Revina, Revin. Ya, Pak. Oh, deg. Naon cenah sisiniran teh? Terang teh sisiniran. Sama kayak pantun. Sama kayak pantun. Oke, pantun bahasa Indonesia. Mohon. Mohon terang teh contohna nu kumaha? Sisiniran. Hilap deui. Teu acan terang. Oke, kayak urang terangkeun nya. Oke. Nah, ini mah kayak sadayana. Pernah teu hidup ningali atawa maca sisinirannya anu bentukna teh tadi teh ceuk Revina mah jiga pantun tapi bahasa Sunda pasti nanya. Sisiniran ya dina kahirupan sadidinten misalkan hidup ningali dina koran aya sisiniran, dina TV aya sisiniran. Pernah teu? Pernah teu ningali? Pernah, Pak. Pernah? Nah, Oke, pernah. Good. Terus ketingali jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Satu acan lebet kana materi nah, Bapak di dieu bade ngajelaskeun heula tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna ya. Nah, tujuan pembelajaran panglawungan ayeuna, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri sisiniran, ya, menyimpulkan definisi sisiniran, serta membedakan ragam jenis sisiniran berdasarkan struktur dan isi sisiniran dengan rasa tanggung jawab, percaya diri, jujur, disiplin. Nah, jadi kan biasa nama dihuapan ya, dijelaskan heula materina bla 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 bla. Sisiniran teh nyaeta naon. Tapi aya nama moal. Hidup kedah menemukan sendiri. Nah, terus selama pembelajaranna oge kedah ngagaduhan rasa tanggung jawab. Nah, kedah percaya diri ya, bisi ke ku bapa ditaros atawa hidup hoyong ngajawab sok pede. Kedah jujur, disiplin. Nah, sistem penilaian kangge pertemuan kahiji ieu nya engke di akhir pembelajaran aya evaluasi atanapi ceuk paribasa nama ulangan harian gitu nya. Evaluasi ngangge Google Form, soalna berbentuk PG henteu seueur mung 10 ya. Janten langsung dikerjakeun tanpa menutup Meet. Janten katingali rarai-rarai nu keur ngerjakeunna gitu nya. Ku Bapak ditinggalikeun live score-na. Terus aya penilaian sikap. Nah, sanaos henteu katingali langsung ya dedegana tapi katingali tina nya anu aya on cam, aya nu off cam. Nah, ditingali tanggung jawabna. Hidup tos lebet atanapi tos ngiringan ayeuna pertemuan pembelajaran bahasa Sunda tos tanggung jawab artosna. Pede. Ya, kedah pede ke bilih ditaros atanapi aya nu teu terang hoyong naros mangga pede we naros. Jujur ya. Engke dina latihan-latihan soalna tong niron tapi da insyaallah hese bakal hese niron luak lieu kayak namanya. Tapi jujurna naon teu kenging muka catatan ke lamun keur ngeusian evaluasi. Kada disiplin. Terus komunikatif. Nah, eta sistem penilaianna janten salami pembelajaran ke ku Bapak diobservasi sikap hidup kumaha. Satu acan lebet orang ice breaking heula nya, pelemasan katinggalina rada bilih rada tegang gitu nya. Urang aya yel-yel heula. Tiasa di open mic sadayana boleh. Nah, yel-yelna acungkeun panangan katuhu bari ngeupeul kieu nya. Nah, terus ku Bapak di komandoan lamun Bapak nyebut Sunda engke ku hidup dijawabna Sunda Jaya. Janten Sundana 3 kali terus ditungtungan ku Jaya. Bari sumangatnya Sunda Jaya. Siap. Oke, mangga di open mic-na, di open kamera. Nah, ya. Oke. Sunda Jaya. Wah, good. Oke, entra keula. Sanajan
jika nu ararisin gitunya aya saha di bumi teh. Oke. Urang lebat karena materi. Nah, katingali ya. Katingali. Ketinggali, Pak. Oke. Di dia aya contoh pantun dalam bahasa atau dalam sastra Indonesia sareng contoh sisiniran. Tadi teh saur saha tadi teh Reva sahanya anu nyebatkeun sisiniran teh eta apa nu jiga pantun cenah. Nah, cobi ayeuna ku hidup dibaca, ditelaah, diidentifikasi leres teu sisiniran teh sami sareng pantun. Nah, terus identifikasi oge ciri-ciri sisiniran. Ciri-cirina tikawit jumlah padalisan teh barisnya tingali aya sabara baris, jumlah engang atau suku kata mangga ku hidup di etang heula engke hiji jumlah suku katana sabaraha. Terus eusi atawa amanat yang ingin disampaikan teh ayana lebah mana. Nah, mangga ku hidup dibaca ditingali. Terus aya teu sorana nu sami. Nah, di antara opat ieu di palebah mana aya nu sami atau purwakanti. Nah, oke, ku Bapak dipasihan waktu 2 menit kangge hidup menelaahnya, membaca. Jelasnya ieu bacaannya jelas? Jelas? Jelas. Oke, sok baca heula contona 2 menit. Oke, saatos 2 menit ku Bapak ditaros nya. Sok. Sudah? Apa, Pak? Atos. Oke. Cobi Bapak hoyong naros ka Bilqis. Iya, Pak. Bilqis, tadi kan tos dietangnya jumlah padalisana, jumlah barisna. Cobi jumlah barisna tina opat contoh ieu sami teu atanapi aya nu beda jumlah padalisana? Sami, Pak. Aya sabaraha? Aya 4 padalisan. 4 padalisan. Sadayana? Mohon. Nah, oke. Aya 4 padalisan. Nah, eta kalebet kana ciri kahiji sisiniran adalah aya Ada, Pak. cobi sisindiran hiji padalisan kahiji eta aya sabaraha ngangna? Aya 8. 8 kumaha cenah ngetangna? Memeh, dahar, bubur, lemu. 8. Oke. Padalisan kaduana cobi. Wajib santen dicirikeun eta 8 oge, Pak. 8. Padalisan katiluna cobi. Memeh, urang, nyiar, ilmu aya 8. Mohon. Nu pamungkas? Wajib adab diheulakeun 8. 8. Oke, janten 8 sadayana nya. Oke. Alicia aya? Ada, Pak. Mana Alicia teh nu mana? Paling mana? Oh, luhur. Nah, tadi kumaha? Ieu tina 4 contoh sisiniran ieu sadayana ngangna 8 atanapi aya nu benten? Aya nu benten. Anu mana? Anu pantun kahiji. Pantun kahiji. Sabaraha pantun kahiji ngangna? 10. 10. Oke. Nah, ieu. Kalebet kana ciri-ciri nu kadua. Nah, dina sisiniran mah jumlah engang atawa jumlah suku katana wajib 8. Kedah 8 diwangun ku 8 engang. Artosna teu kenging langkung, teu kenging kirang. Nah, ieu anu ngabedakeun antara sisindiran sareng pantun dina sastra Indonesia. Pami pantun mah suku katana tiasa 8 sampai 12 suku kata. Janten nu contoh pantun hiji ieu telepat. Leres margi di pantun mah tiasa 8 sampai 12 suku kata. Tapi pami di sisiniran sastra Sunda aya anu 10 engang. Nah, eta lepat nya kumargi sisiniran mah wajib 8. Oke. Diva aya? Aya, Pak. Diva, cobi tina 4 contoh ieu aya pantun aya sisiniran. Eusi atawa pesan yang ingin disampaikan. Nah, aya dina padalisan ke sabaraha?
tilu sareng kaopat. Katilu sareng kaopat. Cobi anu sisiniran 2, eusina nu mana cenah? Budak sakola ayeuna diajarna kudu online. Diajarna kudu online. Oke. Nah, janten, nah ieu ciri nu salajengna. Eusi atawa amanat anu hoyong didugikeun dina sisiniran ayana dina padalisan katilu sareng kaopat. Ieu sok disebut bagian eusi. Nah, padalisan kahiji sareng kadua ieu disebatna cangkang. Nah, janten eta ciri salajengna. Cobi Tanti tingali dina sisiniran kadua. Tingali sora vokal dina tungtung ngang. Tungtung suku kata. Nah, aya nu sami atanapi benten sadaya ieu tina opat jajar teh. Aya nu sami, Pak. Nu mana? Sora tungtung hiji, Mohon. sami anu tilu. Ya. Sora tungtung dua, sami Ya. sareng anu opat. Oke. Hiji sareng tilu sami cenah. 2 sareng opat sami sae. Nah, ieu tebet ciri salajengna oge disebatna teh purwakanti. Ayana sora anu padeukeut. Janten dina sisindiran kedah ngagaduhan pola. Polana naon? Dina sora tungtungna kedah sora vokalna sami. Janten kedah ngagaduhan pola A B A B. Oke, nah eta ciri sisindiran dicatat? Dicatat kan? Ya, oke. Dicatat. Bapak ditaros deh di akhirnya. Nu terang teu sisindiran teh secara etimologina naon? Atanapi aya nu panasaran teu misalkan kieu, Pak. Nah, sih pan sami bentukna sami. Nah, ari di Indonesia mah pantun, ari di Sunda sisindiran. Aya nu tanda tanya kitu teu dina emutana. Aya, Pak. Penasaran? Penasaran. Penasaran kira-kira kunaon ya? Oke. Sisiniran teh karya sastra dina wangun puisi atawa kauger. Kauger teh terikat. Jadi tadi teh aya ciri-ciri anu kecap sisindiran ieu asalna tina kecap sindir. Terang sindir? Nyindir? Terang. Sindir teh omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Artina henteu langsung kana tujuanna naon, henteu langsung kana maksudna. Tadi teh kan eusi atau amanat yang ingin disampaikan teh aya dina padalisan katilu sareng kaopat. Hiji kadua nama cangkang. Jadi dibalibirkeun heula henteu togmol. Nah, janten eta nah disebut sisindiran kumargi asal kecapna tina sindir. Tadi angkatna tina anu eusina henteu langsung togmol tapi dibungkus heula ku cangkang. Jadi sisindiran teh nyaeta karya sastra dina wangun puisi anu omonganna atawa caritaana dibalibirkeun atawa henteu togmol. Nah, cobi ayeuna tingali lebih teliti deui antara contoh sisindiran hiji sareng contoh sisindiran 2 ieu naon nu ngabentenkeunna. Ayu Mawariz. Ayu. Aya, Pak. Penggunaan kata-kata, penggunaan kecapna antara sisindiran hiji sareng kadua naon bentenna nya. Tingali naha misalkan aya anu diulang, aya anu teu diulang, kumaha perbedaanna. Saha tadi teh Ayu mangga. Ayu tiasa di on cam? Tiasa, Pak. Sok. Cobi rada turunkeun ulah tarangna wungkul. Sok, naon bedana? Yuk. Sisindiran kahiji mah aya kecap nu diulangkeun. Sisindiran kedua ayanya Pak, aya nu kalimat diulangkeun. Oke, kalimat atau kecap nu diulangkeun. Cikan cobi tuduhkeun nu mana cenah. Sisindiran kahiji mah aya kecap memeh sareng wajib. Memeh sareng wajib nya. Ai sisindiran 2 mah henteu.
Teu aya nu diulang? Teu aya? Oke. Nah, good ya eta. Janten tina segi penulisanna ternyata dina sisindiran hiji mah eta aya kecap nu diulang. Aya kecap memeh dina padalisan kahiji diulang deui dina padalisan katilu. Kecap wajib dina padalisan kadua diulangi deui dina padalisan kaopat. Ari sisindiran 2 mah ieu teu aya teu diulang nya. Lamun ulah budak diajarna tidak ada pengulangan. Nah, terus naon cenah? Nah, ieu engke bakal patali sareng jenis sisindiran. Kalau pamit ditingali tina bentukna. Jenis sisindiran ya, aya 2. Aya rarakitan, aya paparikan. Lamun rarakitan ya jadi dirakit. Ai dirakitnya disamikeun. Jadi dina penulisanna aya kecap anu diulangi. Biasana dina kecap awal. Nah, jadi pengertianna teh atanapi nu ngabedakeun teh dina rarakitan mah kecap awal pada lisan kahiji sami sareng kecap awal pada lisan katilu. Kecap awal pada lisan kadua sami sareng kecap awal pada lisan kaopat. Upami paparikan mah teu aya pengulangan kata. Janten bebas bade benten-benten oge nu opatanana teu nanaon. Ari rarakitan mah kedah wae jojodoan. Janten henteu jomblo. Tapi kedah double date ya. Jadi kedah duanana berpasangan teh teu kenging kieu misalkeun pada lisan hiji sareng pada lisan katilu sami. Tapi pada lisan kadua sareng pada lisan kaopatna benten. Nah, eta sanajan aya anu berpasangan tapi anu duana jomblo eta lebetna paparikan. Nah, janten. Nah, ieu janten sami kedah memenuhi syarat-syarat tadi. Sapada aya 4 pada lisan, jumlah engangna kedah 8, purwakanti tungtungna kedah sami nya. Tadi ceuk adinda mah sami tungtungna memang rarakitan yang paparikan ge kudu sami tungtungna antara hiji jeung 3, 2 jeung 4. Tapi sakali deui nu ngabedakeun antara rarakitan sareng paparikan teh kecap awal. Pami rarakitan mah awalna hiji 3 sareng 2 4 sami, pami paparikan mah benten sadaya. Nah, ya contoh rarakitan nya nah ieu. Aya nu sami disebatna teh mindoan kawit. Mindo teh dibalikan deui, kawit teh mimiti. Nah, upami paparikan mah nu penting memenuhi persyaratan atau ciri-ciri nu tadi, tapi awalna ieu henteu sami ge teu nanaon. Janten jomblo opatanana teu nanaon nya. Nah, upami ditingali tina eusi sisindiran nya aya 3 jenis. Aya piwurup, ari piwurup teh nasihat, silih asih teh kasih sayang nya. Terus aya sesebred. Nah, ieu mah ku Bapak moal waka dijelaskeun lebih jero deui, moal waka ditinggalikeun contona, tapi kedah hidup nyalira anu engke menentukan. Nah, aya LKPD nya. Nah, tingali di WAG nya, tingali lembar kerja peserta didik. Nah, di dieu aya genep contoh sisindiran ya. Daek soteh ka Cikoneng, ka Cisitu mah teu purun, daek soteh ka Nyi Oneng cenah. Kanu itu mah teu purun ya. Nah, aya genep. Nah, pituduhna atau petunjuk cara ngerjakeun LKPD. Nah, mangga baca sing gemet contoh-contoh sisindiran di luhur anu genep tadi. Sing gemet teh sing teliti nya. Sapertos tadi hidup mengidentifikasi contoh sisindiran sareng pantun.
Kuhidap identifikasi ciri-cirina persyaratanna. Nah, terus nu kaduana analisis wangun jeung eusi sisiniran. Nah, kuhidap dianalisis mana ieu nu kalebet rarakitan, mana ieu nu kalebet paparikan, mana ieu nu kalebet piuruk, silih asih eusina ngeunaan kasih sayang atau percintaan gitu nya. Nah, terus ICC brand mah ieu eusina anu humoris, lucu nya. Sabada dianalisis, pek tulis deui contoh sisiniran di luhur kanu tabel di handap dumasar wangun jeung eusina. Nah, ieu ditulis dina buku tulisnya 10 menit cekap. Cekap. Oke, ku Bapak dipasihan waktu 10 menit, mangga tulis dina buku tulis ke pamito 10 menit. Bapak ditaros ya jawabannya. Oke, sok 10 menit. Bapak pada nanya, Mangga saha Salma ya. nu paparikana ditulis oge, Pak. Mohon. Yanten aya genep engke sadayana. Genep jenis. Ya. Oke, Pami tos beres tadi, Tanti tos beres. Cobi Tanti. Ya, Pak. Nu kalebet rarakitan silih asih nu mana Tanti contoh rarakitan silih asih? Anu daek sote kaci koneng, Ya. kaci situ mah tepurun. Oke. Daek sote kaci kanu itu mah tepurun. Oke, ya rarakitan awalna sami, eusina ngeunaan non silih asih. Viandra aya? Ada, Pak. Oke. Paparikan silih asih nu mana? Anu kaca hias, kaca enteng, neuk teu karet dipotongan, asa waas, asa nineng, neuk teu potret pepotongan. Heueuh eta gaduh keneh foto mantan. Alhamdulillah katingali nama tah tos tepatnya sararae nangke ku hidup mangga dipoto lebetkeun ka Google Classroom nya. Ayeuna urang simpulkeun. Nah, jika Camelia aya Aya, Pak. cobi cenah ai ciri-ciri sisindiran teh naon wae Kamel? Ciri-ciri sisindiran teh, Ya, panginten sisindiran teh wajib da panengang. mohon. Terus sisindiran teh ciga pantun. Ya, Tante asli ti Sunda. ya. Jumlah Daerah padalisana teh baris, padalisan teh baris. ada 4. Ada 4. Oke. Nanti definisi sisindiran Iya, naon? Pak. Naon cenah definisi sisindiran? Artina kan, Pak? Iya, artina. Sisindiran teh nyaeta karya sastra dina wangun puisi, ugeran, sindir, omongan atawa caritaan anu dibaribirkeun atawa henteu moal teu langsung ka tujuan. Oke, good. Bilkis. Ya, Pak. Jenis sisindiran pami ditingali tina bentukna atau wanguna aya sabaraha hiji? Aya 2. Naon wae? Paparikan sareng lalakitan. Oke, good. Nah, saha nu emut sok? Berdasarkan isi saha? Cung. Acung we kieu. Sok Sri naon? Sri.
silih asih, piuruk, sareng sesebret. Oke, good nya. Nah, kang simpulkeun tadi teh ya ciri-ciri sisiniran nu kahiji diwangun ku opat padalisan kudu opat baris terus nu kaduana sapadalisan diwangun ku 8 ngang wajib 8 sisiniran mah teu kenging kirang teu kenging langkung. Terus padalisan hiji 2 disebatna cangkang, padalisan 3 4 disebatna eusi. Kemargi amanatna aya dina padalisan 3 4. Terus ngagaduhan purwakanti AB artina sora panungtungna padalisan kahiji sami jeung padalisan katilu, padalisan kadua sami sareng padalisan kaopat. Terus pengertian sisiniran tadi teh saur Tanti, sisiniran teh karya sastra wangun puisi atau ugeran anu omonganna dibalibirkeun atawa henteu tog moal. Terus jenis sisiniran berdasarkan bentuk aya 2 aya paparikan sareng rarakitan. Terus pami berdasarkan eusi mah aya piuruk, silih asih sareng sesebret. Oke, nah sakitu ngeunaan pedaran materina. Ayeuna urang lebet kana evaluasi. Mangga tingali dina Google dina Cersian wasta tulis nami lengkap ngangge huruf kapital. Pilih kelasna. Hidup kelas mana. Nah, terus berikutnya aya 10 soal tinggal klik. Waktuna 10 menit cekapnya. 10 menit cekap. Oke, dugikeun ka salapan 17. Ku Bapak ditinggalikeun live score-na ieu. Saha nu tos ngerjakeun punteuna sabaraha. Dar, sok. Bari ngantos anu sanesna Bapak bade nga-review geunaan sikapna. Alhamdulillah ningali tina pengetahuan nama sararae sadaya 100, ningali tina sikapna alhamdulillah disiplin nya. Katingali tina raksukana ngarange seragam sadayana hartosna hidup disiplin. Terasa naos aya anu off cam sapalih teu sawios lah panginten ngeunaan jaringan eta mah di luar kekuasaan urang eta mah nya. Tadi oge aya nu nga-WA ka Bapak soalna teh jaringanna Pak wifi-na error ngajepret cenah oke teu naon. Tanggung jawab alhamdulillah bertanggung jawab, komunikatif. Nah, hidup alhamdulillah komunikatif anu ditaros langsung terus aya anu penasaran naros nya. Percaya diri. Nah, percaya dirina rada ditingkatkeun di sakedik nya. Tadi aya keneh nu isin-isin komo palebah yel-yel kitu nya. Nah, sateu acan ditutup urang refleksi heula kumaha kesan dan pesan hidup, kesan-kesan, teras kritik, saran, salami panglawungan dinten ayeuna, dinten ayeuna kesana kumaha. Sok saha we Cung? Kesannya, Pak? Ya? Kesannya pembelajaran hari ini menyenangkan. Bahasa Sunda cobi. Biasa? Kesan Ya. pembelajaran ieu gak bisa bahasa Sunda, Pak. Sok wios ku bahasa Indonesia teh naon atuh. Sok. Kesannya pembelajaran hari ini Ya. menyenangkan. Ya. Mudah dimengerti juga pembahasan yang Bapak sampaikan. Oke. Udah. Iya kan ku Bapak direkam kayak ku Bapak dilebetkeun ka YouTube bilih teu karegepkeun sadayana tiasa diputer ulang deui. Terus ngeunaan evaluasina ku Bapak oge tos di-share linkna dina WA group janten sanajan anu kaluar kalebet wae karumit tiasa dikerjakeun. Nah, terus tadi tugasna sami oke tos di WA grupkeun wartosan lebetkeun kana Google Classroom. Nah, alhamdulillah ieu sararae. Oh iya aya duaan ya Siti sareng Salma di bawah KKM, KKM-na 75. Nah,
Enten Kangge Siti sareng Salma mangga engke di aos deui nya di review deui ngeunaan ciri-ciri sisindiran, definisi sisindiran sareng jenis-jenis sisindiran. Nah, Kangge nu sanesna ieu tos nu 100 komo ieu sae seueur mangga baca-baca atau searching-searching ngeunaan cara menulis sisindiran. Nah, minggu payun nu bakal dibahas nyaeta cara-cara nulis sisindiran ya. Nah, eta Kangge minggu payun 7.45 tadi tanya 7.45 ayeuna 8.15 tos bade 80 menit tos CF. Sata acan ditutup urang tutup pelaku doa mangga ka saha ka Alisya Putri we. Alisya Putri pimpin doa. Baik, Pak. Sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin. Oke, atur nuhun panginten mun sakitu kangge panglaungan dinten ayeuna alhamdulillah pas 8.15 wilujeng patepang deui dina panglaungan mingun payun pami aya anu kirang jelas keneh wae mangga tiasa di WA grup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa live.